Bismillahirrahmanirrahim. La yuftiru biraikin tahirin sorbin khalisin ibtala'ahu min ma'dani. Batal puasa kunelen ciduh anu suci tur murni tina sumber ciduh. Suci murni tina sumberna ditelen teu batal. Sumber ciduh jami'ul fam. Sakabeh sungut. Walau ba'da jam'ihi sok sanaos sabada dikumpul-kumpulkeun heula. Gantop ciduh teh sina ngumpul dina sungut geus saleter karek dileg-leg. Ya lumayan nama. Menurut kaul asoh tapi berarti ketika diucapkeun, nah ini memang istilah-istilah gini. Ketika ada bahasa alal asoh berarti ngindikasikeun terjadi khilaf. Di sana ada muqabil asoh yang menyatakan bahwa batal nelen ciduh ketika dikumpulkeun heula. Amalawi betala araikon ijtama bilapi lin lamun nelen ciduh nu terkumpul tanpa dihaja fala yadurru qat'an, maka teu bahaya qat'an. Ketika bicara qat'an berarti tidak ada asoh, tidak ada muqabil asoh, sepakat. Wa kharaja bitahhir, terkecuali dengan bahasa tohir al mutanajis, ciduh anu mutanajis ku umpama getih gusi. Batal lamun ditelen gitu. Wa in sofa sok sanajan bening teu berubah jadi beureum. Walam yabqa bi asarun sok sanajan teu aya tapakan. Naha li'annahu lama haruma ibtila'uhu. Sabab samangsa eta ciduh anu mutanajis haram dileg-leg karena mutanajis. Soro biman zilati ayanin ajnabiyah, maka eta ciduh dianggap seolah-olah ayan ajnabi, seolah-olah barang lain. Sehingga nalika ditelen batalkeun. Qala sayhuna wa yazharul afu dihampura amman ubtulia bidamilasatihi, orang yang punya penyakit gusi berdarah. Bihaisu la yumkinuhul ikhtirazu anhu, sakira-kira maksudna dicoba ubtulia teh yang memang susah untuk menghindar dari darah gusi. Sehingga saur ba'duhum mata betala ahul mubtala beh, kapan-kapan jalma anu gusi na selalu berdarah kemudian nelen ciduh anu campur jeung darah ma ilmihi barinyaho aya getihan walaisa lahu ingdahu buddun, di mana dia tidak punya kemampuan untuk tenelen. Kira Gusti isuk tepihkeun ka sore nyiduh we. Fasaumuhu sahihun, mangka kun nelen ciduh nu campur jeung darah gusi nisbat ka jalma nu boga panyakit gusi berdarah. Fasaumuhu sahihun, puasana sah jamburan. Wabisorfi al-muhtalid bitahirin nahor, terkecuali dengan bahasa murni adalah ciduh anu campur jeung benda suci lain. Batal puasana jalma anu nelen ciduh anu beroba ku beubeuremna umpama inang sepah sok sanajan hese leungitna.
ciduh robah kuantek benang anu di kenyotan awewe ke bulan puasa diajar ngajahit ngasupkeun benang kana jarum hese, nah benangna sok dilamot heula. Pewarna yang ada di dalam benang akhirnya merobahkan ciduhna gara-gara ngaletak ciduh. Dileg-leg we ciduhna batal. Wa bimin ma'dani terkecuali ku kecap ma'dan ma iza kharaja minal fam. Ciduh keluar tina sungut, tapi keluar tina sungut lain kana lisanna. Sekalipun keluar nate hanya sebatas dohir lambai, dibalikeun deui, dikemot deui, dilegleg deui, batal. Ai kitu mah ciduhna nu keluar dina letah teu ya, naletah kana ciduhan. Dilelkeun urang. Nah. Kan geus keluar tina sungut. Iya. Tapi masih dina letah mah teu naon dileg-leg asupkeun di letahna leg-leg. Kan lamun kaluar tina sungut na teh lian nu aya dina letah model acara ngelai kemot hudang sare nih anak deh sok resep kerja di kabogoh masuk hayang teh ngaletak nu kitu nu kabogoh. Jadi we pamajikan sarua we jeung nu amang gitu. Kumaha? Ada pertanyaan? Kebayangan gitu suruh amis. Padahal mah sarua we. Au bala khaiton au siwakan biroiki atawa jalma ngabaseuhan benang ngabaseuhan siwak ku ciduhna atawa ayeuna ku cai terus geus dibaseuhan diasupkeun deui kana sumut di mana dina eta siwak aya babaseuh anu tanpa silu anu ngecelak dileg-leg we batal ari baseuh teu aya ngecelak teu nanan bila bima laulam yakun alal khayat pasilu tuh kecuali lamun eueuh nu ngeclak saking ku saeutikna auli asrin atawa geus dipeureut sanajan posisi baseuh ari geus dipeureut mah diasupkeun kana sungut teu ngabatalkeun fa innahu la yatul tiga tapak cai kekemu urang kekemu sungut teh kan bararaseuh ku cai sungut sabulu dan sungut teh baseuh ku cai tapi sebatas tapak unggul dalamun ayeuna dipeureut mah sungut eueuh nu ngeclak teh tapak man badoh teh teu masalah jadi aya baseuh teh baseuh anu aya cai ngecelakan berarti baseuhna parah jibruk berarti aya baseuh teh baseuh lamun dipeureut eueuh cai nu ngeclak tah lamun dipeureut eueuh nu ngeclak maka ketika dimasukkeun kana sungut diletak teu matak ngabatalkeun kana puasa fala yukallaputan sifal pam teu ditaklif jalma puasa sabada kekemu kemudian kudu ngelap sungutna der kanebo dileg-leg aduh cenah ieu pangurunan bieu teh dina sungut teh bakal loba cai kekemuan lapan bulut-bulut kanebo sina nyerep kana kanebo ada yang bikin ka kitu-kitu teuing teu nepikeun ka dititah kitu ulah kikituan ngewa kitu teh parun lau baki atau amun baina asnani lamun aya remeh nyelap dina huntu esenya eta bahasa Arab teu model acara urang ngomong jeung urang Arab hayang ngomong aduh teu kuat nyeri aya kadaangan nyelap dina huntu kumaha bahasa nyelap berarti dari bake atau am baina asnani ya cek sunama nyelap neangan bahasa Arab na nyelap naon nyelap naon bahasa Arab nyelap
ngaran nyelap teh hiji benda cicing di antara dua perkara eta ngaranna nyelap. Nah cek bahasa Arab teh nyelap teh baena di antara nyelap teh. Ada acara panganten gini nyelap. Pajaro biroiku bitobi labi kosti. Remeh nyelap di nahun tuh. Tuluy ciduhna mengalir secara watek. Bari mawa remeh anu nyelap tadi. Tanpa dimaksud am yuftir tu batal. Inna jaza antam yizi wa majjihi. Lamun si soim, si eta jalma memang tidak mampu untuk membedakan antara remeh jeung ciduhna. Da urang mereka ngaraglog ciduh nanti bisa ngabedakan ai palbah dina perbatasan lak-lakan sok karasa dia oh nah anu ngaganyal duh remeh malah kagok tong remeh huntu kayaknya kadang keur budak kamari si Akil yang lucu si Akil ngalaman baheula abdi keur budak kamari make kaalaman ku budak euy mama cenah ieu waos cenah uget nu payon laan atuh ek dilaan mung ada atuh cenah nyeri bisi kadahar moal cenah itu kungsi lah tina ngomong paling setengah jam seuri naon Akil wawas ka emam cenah kan bae ta pada acara kitu ka emam ada acara ka emam teu batal eta puasa jeung kebenaran teh keur puasa teh dipoyokan ku lancukna sia cenah batal tuh cenah tuh apa terus iya dong deg-deg cek lancuk na bata terus akhirnya kuku membela diri datang ke non teu aya napatul muyan ge buka cenah lau bakia atau amun ya akhirnya langsung eta bangga si Akil didukung ku bapakna bari ngaluarkeun dalil langsung kalancuk kaget pucuk aya ge napatul muyan teu batal. Wain taro kata halul lailan sok sanajan kadaangna eta remeh itu akibat ti peuting henteu nyikat gigi akibat ti peuting henteu nyeuhil bari nyaho geus saur teh aya nu nyelap teu naon teu ditaklip kudu nyeuhil teu poho mah poho we li annahu ma inna ma yukhatabu bihi ma in qadara alaihi mahala saum da dihitoban sateh lamun ayeuna keur kaayaan puasa peuting mah da teu puasa teu ditaklip kudu ayeuna tahallul lakin ya ta'akkadu tahallul ba'da tasawur ngan lamun huntu geus barolong aya kadaangan remeh nu nyelap dina huntu sunnah keur waktu sahur beres daang teh nyeuhil nama kesunah ngarah teu kitu ngarah ti urang eueuh ayeuna kadaangan anu teu kahaja kadaang sok sanajan teu ngabatalkeun nyata ngarah kitu amma idalam ya juzawib dalahu qasdan lamun mampu ngabedakeun atawa dileg-leg ngahaja nyaho aya cihil aya cehila aya remehan lah gue dikalakah dileg-leg eta ciduh teh ngahaja jeung remeh-remehna atuh kitu mah fa innahu muftirun jazman pasti batal wa qaulu ba'dihim dauhan sebagian ulama etika musannaf dalam semua kitab ketika diucapkeun ba'dihim itu artinya kiainya ulamanya masih hidup di zaman musannaf. Etikanya begitu, tidak menyebutkan nama. Tapi ketika tidak ada, sudah tiada ada, langsung dicarioskeun. Kola alkofal, kola bla bla bla. Pada acara ayeuna. Mama gentur, sok disebutkeun nami mama gentur. Mama gentur geus teu aya. Cek
Ceuk sama mah gentur ngaharamkeun speaker, mama gentur mah sebatas moal ngange sanes ngaharamkeun. Adapun faqaulu ba'dihim dawuhan sapalih ulama tah aya keneh nya tadi ditu. Anu nyebutkeun bahwa mama gentur majarkeun ngaharamkeun speaker. Fa huwa dhaifun jiddan bal huwa makdzubun alaih. Itu dhaif adalah pembohongan atas nama mama gentur. Gelatin sore. Wah cenah ceuk sama nekos nu ngalaman we ceuk lain ceuk abdi da abdi mah teu ngalaman mama gentur tapi saur palaputrana teruskeun ka Aka Haji Ahmad aya keneh turunan mama gentur putrana aya keneh pamanna Kang Heri paman istri Kang Heri Haji Ahmad aya keneh teruskeun lapas deui mama gentur ngalaman. Lamun ngaramkeun mah aing moal wani ngomong kieu atuh kan aing teh meureun anakna nyaho aing teh geus beres. Jadi ente kuik. Kenapa ketika ulamanya masih hidup tidak disebut nama agar supaya dia tidak mencabut kembali statementnya. Ketika kemudian tahu dibahas diomongkeun di belakang. Ketika tahu makan ke diomongkan bisa jadi ke tuh aing mah tuh ngomong gitu hoax ya tah bisa dikitukeun kana cek ba'duhu yajibu ghuslul fami mimma akala lailan wajib ngawasuh mulut mimma akala lailan tina kadaharan nu didaang ti peuting wa illa lamun teu dibasuh maka puasana batal ceuk ba'duhum da raddahu saykhuna ditolak mentah-mentah ku saykhuna naonan itu karep-karep we nah itu angke amang bisa ngarang kitab antara ajengan jeung ustad deui ketika amang ngarang kitab annama al-qalil soro mustakmalan ida nalika ayeuna kakeunaan ku cai sauti kakecelakaan ku urut wudu jadi mustakmal coba mengikuti ayeuna lawan lolobana kan nama waradda ba'duhum ba'duhum teh maksudna aing hirup keneh waradda lah jika gitu lah itu etikanya ta'rif kita seperti itu. Tapi menurut Pak Duhum mengatakan sebagian ulama bahwa nalika ayeuna cai saeutik kakecelakaan urut wudu terjadi mustakmal. Wa tamaddahu nah kemudian diitiman cenah kusaha. Wa tamaddahu mamatoke wa aqarrahu mama cupang nepikeun ka aya nu ekstrim deui kana waqala mama intisar man qala bistimali ma'il qalil sajalma anu nyebutkeun mustakmal cai saeutik ku kakecelakaan urut wudu wa huwa golatun sorry wah lain tinggal kitu lah kena ya teman ngan baheula levelna ulama jeung ulama lah kira-kira tak gitu illa anna cupang cenah kita lagi teh hanya saja mama cupang tarot dada ragu antara iya dan tidak. Ya. Wala yubtiru bisabki ma'in jawfa mugtasilin an nahwi jinabatin. Teu batal puasa ku sabab katelanjur air teu kahaja kaasupan cai kana bolongan jalma anu adus tina umpama junub jiga haid jeung nifas dan adus-adus lain idza kanal iktisal bilan gimasin ketika mandinya tanpa teuleuh.
haja keur mandi wajib asup cai kana ceuli asup cai kana irung teu kahaja teu batal asal mandi lain teuleum lamun adusna bari teuleum sanajan teu kahaja asup cai kana liang ngabatalkeun kana puasa sabab teuleum keur adus sabab adus bari teuleum hukumna makruh ngaran-ngaran naon sabkul mak katelanjur asup cai teu dihaja anu diakibatkeun karena melakukan hal makruh sanajan teu dihaja teu diabuka. Ingat ke baheula keur budak keur bulan puasa sok gojay di kula dicara melaku ibu tong aja ke bisi hitut batal ti hari teh abdi teu narima da waktu hari tage geus nyaho nu ngabatalkeun puasa mah da eueuh hitut ngabatalkeun puasa hitut mah teu ngabatalkeun puasa nu ngabatalkeun puasa nalika hitut dina jero cai otomatis liang tai teh muka kaseret ku angin ketika ayeuna anginna geus beres liwat si liang tai nutup padahal posisi dina jero cai cet sok karasa tungtung liang tai tiis eta asup cai kana liang tai eta nu ngabatalkeun mah sanajan teu dihaja ari diakibatkeun karena teuleum maka ngabatalkeun kana puasa sabab teuleum makruh. Walau gosala udhunaeh lamun jalma anu keur adus pan sagala dikumah deur ngumah ceulina keur adus puasa adus ngumah ceuli ieu pan ka dieu ceuli teh kudu ka kumah ieu beneran ta ieu daun ceuli lelempitan ieu kudu ka kumah da wajib fasabaqal ma teu kahaja cai asup min idau mali jawbi lam yuftir teu batal puasana wa in amkanahu imalatu rasihi sok sanajan kongang ngadengdekeun sirahna sanajan kongang adus memeh subuh teu batal wa tukang matak naon matak ge cenah keur adus teh kieu ayeuna palebah mumah ceuli katuhu dengdekeun sirah teh kabelah katuhu tak kieu tah palebah ayeuna ieu supaya nanti asup cai enggak diperintah harus begitu normal aja anta adus biasa palebah ceuli ayeuna kieu cenah kang aya teu kahaja asup cai udah enggak masalah selesai kan memang abdolna utamana sok sanajan tidak bermasalah katelanjur asup cai kana bolongan nalika adus saya nama lamun gaduh adus wajib adus heula memeh subuh beres sahur teh langsung adus atuh aya caritana punten Bu Ustazah bade naros kumaha abdi teh sok bingung cenah unggal ayeuna bulan puasa unggal wengi caroge teh sok nyuhungkeun wae ari ku abdi ditolak sieun dosa ari ku abdi dilayanan cenah nyata sok wegah cenah nyata iris cenah ayeuna mandi ayeuna subuhna cenah bener ini kan kasus ini jawab ku Ibu Ustadah dengan bijak gampil prosesna cenah kantun mawasuh kama idza sabaqal ma'u dakhil alah kama idza sabaqal ma'u ila dakhil lil mubalagho fi ghusl famil mutanajjis cara sakumaha cai teu kahaja asup ka jero karena ngamubalagoh kekemu dina ngawasuh sungut anu mutanajis itu henteu ngabatalkeun sanajan dimubalagoh sungut najis wajib kekemu lam barang geus beres kekemu teu leungit masih keneh aya najisna
kekemuna kudu dikuak-kuak dimubalagokeun dari kekemu wuk lek teu kahaja teu batal sabab mubalagoh dina kekemu tina mutanajis hukumna wajib. Beda deui mubalagoh tina kekemu wudu. Keur wudu sunat kekemu ngan lamun keur puasa kade kekemuna ulah dimubalagohkeun ulah dibanget-bangetkeun. Cukup we asal asup cai standar wuk. Nah itu makruh dina wudu mah. Ketika dilaksanakeun teu kahaja kemudian gara-gara mubalagoh asup cai mangka puasana batal sabab teu kahajana asup cai didasari ngalakukeun perkara anu makruh. Bila bima idzak tasalamun ghamisan lain halna jalma ayeuna adus teuleum sabakol ma teu kahaja cai asup ila batinil udun kana jero ceuli awil anfi kana jero irung fa innahu yubtiru batal walau bil guslil wajib sanajan keur ngalaksanakeun adus wajib. Nah likarohatil in qima sabab teuleum hukumna makruh. Kasab bima ilmad madoh jiga katlanjur cai kekemu bil mubalaghah sabab mubalaghah ila jauf ma tadzakkurihi lisaum wa ilmihi bi adami masyru'iyatiha bi khilafihi bila mubalaghatin lain halnya kekemu tanpa mubalaghah katlanjur asup cai teu batal. Wa kharaja bi qauli annawi jinabatin kajabi terkecuali ku kecap kaula tadi teu naon asup cai teu kahaja dina keur waktu adus wajib. Kajabi ku kecap eta al guslul masnun adus sunnah wa guslut tabarrud adus hayang seger fayuftiru batal puasa bisa baqima inpi kusabab katelanjur asup cai dina ngalaksanakeun adus sunnah walau bilan gimasin sanajan teu teuleum dan ini harus dipertimbangkan teu kaharti tulis jana musonef teu kaharti gitu poe Jumat ente adus sunnah adus Jumat kan sunnah kan keur adus Jumat kat tetulum normal katlanjur asup ka cai karena ceuli cek di dieu naon batal teu kaarti kenapa batal kieu musonef bukankah adus Jumat itu sunnah bukankah anu ngabatalkeun teh lamun akibat ngalakukeun pamakruhan lo kan adus Jumat mah sunnah kok batal. Nah, kritisi ke musonef. Da cek abdi mah teu batal. Kita tadi oge nu batal mah lamun akibat melakukan pamakruhan. Adus Jumat sunnah. Kok batal? Ternyata dinai anah pun sama dikomen oleh anah ini. Coba baca tuh dinai anah wa kharaj qauluhu wa kharaja bi qaulihi. An-nahwi jinabatin al-guslul masnun kumadina jerona fi huruji hadza nazarun adus sunnah make kudu dihuruj dikaluarkeun perlu ditinjau ulang teu kahati. Nah fa innahu ma'murun bi adus sunnah kan diparentah fa hukmu gusril jinabah kuduna sarua jeung adus junub pedah ayeuna sunnah jeung wajib artinya kan diperintah. Ayo. Makana di bawahna terus payupidu hina idin irin sabaqal maula jawab. Idza alim tadali ketika Anda tahu bahwa seharusnya Kiai Musonef gak nulis ini seharusnya. Seharusnya gak nulis ini. Fahadzbuhu wal iktisar ala ma ba'dahu muta'ayyinun cek di ana pokok nama ulah aya guslul masnun piceun we coret
Ayo, jadi kudu nagih cenah teh. Wa kharaja bi qauli anah wijina batin guslut tabarrud. Dah kudu teh guslut tabarrud mah gae. Dai tabarrud mah guslut tabarrud mah henteu disun. Teu disunahkeun. Gusul masnun kana geus we pahan puhu ngabuang tulisan al gusul masnun muta'ayyinun eta tangtu kudu aing mah kudu dicoret tetapi teu anieun tapi anah nyoret. Nyoret teh teu anieun. Da dihenteu-henteu oge ieu teh meureun ti musonefna aya al gusul masnun ulah-ulah dicoret ya eta mah pandangan saja dan termasuk saya pribadi pun teu arti baru ada di dalam kitab Fathul Mu'in yang ada bahasan al-guslul masnun ini. Kok sampai membatalkan? Ai cek abdi mah lain gitu. Jika anak yang musonef teh nguji nu maca telakeun mah cenah ku aing gitu ya. Tah telakeun mah cenah al-guslul masnun. Nah ini makanya gini. Jadi ulah ayeuna ketika kita membaca satu kitab, ketika pagedug ejeng kaidah, pagedug ejeng pendapatnya pribadi yang ada di dalam kitabnya itu sendiri, kenapa kita tidak berani mengkritik? Cacak-cacak level Fathul Mu'in bisa dikritik komo sebatas enak kitab-kitab terjemahan. Fathul Mu'in aja selevel ayeuna Syekh Zainuddin Al-Malebari bisa dikritik. Teu kaharti make kudu aya al-guslul masnun. Nah makanya dalam dunia akademis, dalam dunia ayeuna pendidikan, dalam dunia santri enggak dilarang anak buah santri mengkritik gurunya, itu enggak dilarang. Itu sangat legal. Jadi murid mengkritisi guru itu sangat legal, sangat sah sekali. Bahkan kalau saya katakan, oh bagus, berarti mempunyai tilmid sabik. Nah, ketika Kiai Kapabih dongkap ke Bandung, kemudian saya menemui beliau, istri saya dua-duanya saya bawa, saya soankan ke Kiai Kapabih Mahrus, Kiai Lirboyo di Bandung. Yai, ini istri saya yang pertama, ini istri saya yang kedua, Kiai Kapabih. Masya Allah, Den. Saya ajak Kiai Lirboyo nggak payu-payu. Tilmid sabik. Nyebut kabina tilmid sabik. Murid yang anu nyusul guru dina urusan payu, lain urusan ilmu. Apa nama ayu Kiai Kapabih pandeji. Tilmid sabik. Bari jempol kalau disoan kan. Kenapa dan kenapa? Enggak, ya. Saya pingin ada sedikit mau idhah untuk saya, istri saya yang pertama dan istri saya yang kedua. Nah, tadi Bapak tahan di luar, jadi Bapak tahan kurang lebih waktu 10 menit. Yes. Urun ya juzuli so'ib al-iftaru bihobari adlin bil gurubi wa kadha bisimai adhanihi. Menang jangjal manu puasa, buka puasa berdasarkan kabar orang adil geus magrib oge dasarna ngadenge azan jalma anu adil. Ya sapan meureun kira-kira setengah genep teh. Geus nya ngahareupan kolak harus dijocorkeun kolak. Keur budak kan ka bawah nepikeun ka kolot kebiasaan eta. Ngadaguan kadangan gong ngadan Allahu Akbar keheula sia tong wakawa di ngalebok. Puasa itu nepikeun ka suruh panon poe. Buka teh meunang lamun geus suruh panon teu meunang buka ku ngadenge adan. Aslinya kan buka mah ku suruh panon poe lain ku adan. Atupan kang matak adan magrib oge berarti geus surup panon poe oke.
lamun wadana jelema adil bisa dipercaya, orangnya amanah. Ente bisa ngomong gitu. Orangnya amanah, adil dan tahu waktu. Lain muadzin jika di pasantren coblong santri di mana adana teu nyaho waktu. Aing bayang nanya ka budak lamun anu sok adan. Sia mah ke adan ayeuna naon? Terus magrib cenah Kang. Sia kitu nyaho waktu magrib na jam sabaraha? Sia neuleuh itu suruh panon poe henteu. Sugan ente atuh apa jadwal imsakiyah ayeuna jam sabaraha? Cenah nguping di ditu mah datos aradan Kang. Tuh sia mah. Jadi adan teh ngong adan teh tuturut unik temenang buka puasa ku ngadenge adana santri yo siap baik wow kong kusuna meni ekstrim teuing kira-kira sia teu narima urang khususkeun atuh temenang buka puasa ku ngadenge adan santri coblong ayo sia rek amak. Karena kenyataannya mereka adan bukan karena mengetahui waktu. Daripada ngadenge adan santri, mending keneh buka karena ngadenge adan aplikasi. Ayo. Tapi pengaturan aplikasinya sudah dibenarkan terlebih dahulu dan lokasinya ya. Kades ya lokasi di Arab Saudi. Tapi dah heula keneh urang getak anu belah wetan Papua atau Papua lah pada acara Makassar oge geus beda 10 menit Surabaya geus beda 7 menit Jawa Timur Surabaya lokasi Surabaya aing ngajedog di Cianjur tupan meureunan heula keneh Surabaya meureunan jeung di Cianjur mun erek adan TV cara di Cianjur mah heug ngaran adat TV geus adat berarti geus magrib nah sabab eta mah waktu Jakarta leuwih telat kok eta mah wa yahrumu lisyaki al aqlu akhiran nahar hatta yajtahida wa yadhunna in qidahu haram jang jalma nu ragu magrib can ieu teh euy lah geus meureun geus pararoek beuk wedang haram sateuna make kudu jeung urusan geus pararoek buating poek teh ku sabab rek hujan cudum kudu ijtihad heula maksudna ijtihad nempo jam itu salah satu bentuk ijtihad bari jamna memang geus diakurkeun ti kamarina bari ayeuna aya deui ayeuna jadwal imsakiyahna anu sok dibagikeun ti MUI silakan itu dipakai sebagai pijakan dasar ijtihad wa ma'dzalik sok sanajan bari ijtihad al ahwat nu langkung hati-hati mah nyamatak naon atuh mang sabar we atuh nepikeun ka bener-bener yakin nah sia teh pira oge da antara nungkulan kadaangan jeung trasetik teh moal nepikeun ka beda 5 menit nika keukeuh kudu torong-tong bek mananya bek teh lain batur manakol bedug imah bek teh daang nika kudu kitu nah eta nisbat kana magrib buka puasa kumaha nisbat saur ayeuna wa yajuzu alaqlu idadonna baqaal lail meunang daang ti peuting nalika boga sangka masih keneh peuting can subuh bijtihadin dasar ijtihad au ikhbarin atawa aya kabar imsak can mang nah di sunah mah biasana ngomongna gitu imsak can kumakang meunang teu ayeuna daang sangeus imsak atuh meunang ge teh teuing da waktu imsak mah 10 menit sebelum fajarnya imsak di biasana jeda 10 menit kan apa barek daang nah ge teh teuing wa kadza law saka oge cara jalma ragu imsak can subuh entong imsak atau entong imsak subuh can ya udah kalau mau masuk weather da selama can kadenge subuh selama can kadenge adan selama can neuleuh fajar al aslu baqaul lail hukum asal masih keneh peuting ngan pedah makruh barang daang dina waktu yang diragu
Naon kira-kira ragu matong sok dipigawe termasuk dina bab kawin abdi rek merenya hampir tidak pernah menemukan pasangan yang 100% sreg, hampir tidak pernah. Ini pengalaman saya pribadi dan survei terhadap yang lain. Ketika amang suatu saat neangan pi pamajikaneun atau awewe neangan bisa menang bisa lakieun, ketika aya nu ngaganyel dina hate anu teu pati panuju mending rada setengah paksakeun ayu lolobana panuju. Karena moal mungkin mangin 100% enggak mungkin. Mangin sreg 100% itu enggak mungkin, cek abdi. Bukan enggak mungkin, hampir tidak mungkin. Bisa salah ngomong. Hampir tidak. Kewe aya nu ngaganjal naon-naon. Karena apa? Karena pertimbangan untuk menuju mencari pasangan itu kan memang geus diajarkeun ku Nabi. Di jamaliha, terus linasabiha, terus limaliha, terus lidiniha. Nah pertimbangan itu kan akhirnya mengembang ke arah-arah yang lain. Ketika dikembangkan turunan dari lijamaliha, turunan dari linasabiha, turunan dari limaliha, turunan dari lidinihanya itu kan itu lamun rek dicabang-cabangkeun jadi sabaraha pertimbang. Nah, ketika banyak pertimbangan hampir tidak pernah terjadi, hampir pengalaman pribadi dan survei saya ke anak-anak santri dan lain sebagainya anu geus rabi leuwih ti 10 hampir tidak pernah menemukan anu sreg 100%. Mesti ada sesuatu yang mengganjal, mesti itu. Jadi tong aneh maksudna. Nah, akhirnya salah sahiji santri keukeuh aing mah hayang anu sreg ulah anu ngaganyal saeutik-eutik acan. Nah, makanya sekarang Mang Dudin tuh teman saya udah 42 tahun dia belum menemukan pasangannya. Kuncian BL kali tisop itu Pak Dudin itu bujangan geus 42 tahun. Instruktur pengajar komputer di BL kali tisop. Aya sekalian bisi santri mupasirin dek diajar komputer gratis sebulan di beredaan. Juk ubar pasaran daftar ti ayeuna ka Mang CI kantor tuh ka Mang CI dek daftar. Tulmuyan bisa, komputer bisa. Diajarkan komputer, akang abdi mah teu tiasa ti mimiti ngahurungkeun diajarna ge. Ti mimiti ngahurungkeun nepikeun ka becus bukan gitu. Kurang lebih 1 bulan itu. Kalau mau silakan daftar ke Mang Cai gratis di Beredaang. Tapi wajib tamatnya 1 bulan. Menang di tengah, namun di tengah-tengah enak balik, daang ngus di daang, bayar. Nah, santri ali itu sebarisan komputer kabeh, tamat kabeh. Nah sekarang jangan naon lah tepat guna, ada bakal gitu. Itu zaman teh geus modern. Ewak atuh sia teh jadi kiai gaptek diasukan komputer tuh becus ngetik acan tuh bisa ayeuna. Ya tuh minimal atuh bisa-bisa ayeuna nepikeun ka desain grafis atuh santri teh. Minimal nyieun baliho teh atuh tong nitah ka batur sebagainya. Awan. Ya nawan deui. Minimal atuh nyieun nawan. Kabuki abang nawan proposal dah kata kabuki nanyun proposal lah gampang nyen proposal juga proposal sih gas muntah salah aya nama tahun aya nama yang diajarkan itu desain grafis. Kalau desain grafis itu harus punya dasar dulu. Tahun kemarin mah kan Office jadi bangsa Word, Excel, terus ayeuna PowerPoint, terus naon teh sabaraha karar itu lah, peropisan, perkantoran. Anu tahun aya nama mun teu salah desain grafis. Nah, desain grafis mah nanti bisa karena jadi arsitek kayak itu. Wah, Kang jangan naon ayeuna arsitek atuh mang make kobong teu make arsitek beureunna. Desain kayaknya. Imah, carana nyieun imah suung.
Gas. Putra putri kayak itu bisa rek dimulai ya kira-kira 2 minggu lagi dimulai. Pas bubar pasaran dimulai. Pas bubar pasaran dimulai. Cicing merek dikobong di dia, cicing merek di dia tuh. Mana? Leungit. Lakin yukra walau ahbarahu adlun tulu al fajri lamun jalma adil beri kabar bahwa geus kaluar fajar tamaddahu sok jieun tetanggeuna berarti eureun barang dang wa kadza pasikun oge orang pasek adzonna sidqahu anu disangka anu ente percaya tuh ketika kabar dari orang pasek awas ngaran-ngaran kabar ti orang pasek itu bisa berdampak karena hukum jika Anda yang diberi kabarnya mempercayainya dan dampak hukum hanya untuk pribadi tidak membawa yang lain ya. Karena orang fasik itu tidak diterima persaksiannya, tapi kalau untuk nisbat pribadi bari didasari ada kepercayaan wajib Anda kemudian mendengar apa yang dikatakan si fasik. Seperti penting dina masalah ru'yat hilal dia betul. Ru'yat hilal. Walau akala bi ijtihadin awalan wa akhiran pabana annahu akala naharon batala saumuhu. Lamun jalma daang berdasarkeun ijtihad misalna nempo jam awalan rek waktu sahur daang wa akhiran atawa rek waktu buka eta dahar teh berdasarkan jam ijtihad fabana ari barang tegung silila kabuktian yen dahar teh ti beurang geus subuh dahar teh ti beurang memeh magrib barang kanyahoan astagfirullahaladzim ning jam teh ngaco banyak aing teh ieu teh jam 4 ning ieu teh geus setengah genep lu berarti aing daang teh ieu teh setengah genep benerannya ya udah batola saumu, gak usah riweuh, batal puasa anak, tinggal imsak saja. Kok batal kan? Bukankah saya tadi itu berdasarkan ijtihad? Da abdi tadi teh neuleuh jam lain salah aing, eta masalah jam la ibrata bizzan al bayyin khata'uhu. Apalah artinya sebuah zon yang terbukti salah. Dalam kaitan ibadah anu diiktibar itu kan bima fi dzannil mukallaf wa bima fi nafsil amri. Dzon mukallaf harus ada, nafsil amri jangan terbukti salah. Awas Bang, sok aya ninganan bahasa al ibrah fil ibadah bima fi nafsil amri bima fi dzannil mukallaf wa bima fi nafsil anu direken dina ibadah teh adalah dzon mukallaf dan nafsil amri. Artinya dalam ibadah harus ada kebenaran berdasarkan dzon dan berdasarkan nafsil amri. Pengertian nafsil amri itu bukan berarti harus dibuktikan kebenarannya, bukan. Nafsil amri itu tidak harus terbukti benar. Yang penting nafsil amri itu adalah tidak terbukti salah. Itu cukup. Seperti sekarang kita menghadap kiblat. Wajib sholat menghadap kiblat. Ngan kusabab Ka'bah teu kadeuleu jauh. Akhirnya untuk menghadap kiblat teh harus berdasarkan ijtihad. Pakai padom, ke aplikasi sisikeun cek padom ternyata kiblat teh kaditu hasilnya dina urang sangka benar tapi pan Mekah teu murun belah ditu kuadrat udah benar don timbul we sangka. Nah kita menghadap kiblat cukup dengan prasangka, tapi prasangka yang kuat didasari dengan ijtihad, didasari dengan padom aplikasi bla bla bla. Lain prasangka dikira-kira tanpa dasar. Ini kan ada dasar aplikasi gas.
lep kali itu berarti kita sudah ibadah menghadap Ka'bah berdasarkan dzon. Dina ibadah teu cukup don. Oge harus wabima fi nafsil amri. Terus kumaha ente nafsil amri? Bisa nggak Anda membuktikan kebenaran dari dzon ini bahwa Ka'bah itu? Kumaha cara ngabuktikeun anak? Kudu mawa benang dilot ka Ka'bah itu. Kudu ditoropong, make toropong nu tembus pandang supaya kadeuleu ka ditu. Kan enggak juga. Bagaimana Anda membuktikan kebenaran nafsil amri? Sedangkan dalam ibadah harus berdasarkan nafsil amri juga tidak cukup dzon. Nah, ternyata setelah diteliti nafsil amri itu bukan harus terbukti kebenarannya, yang penting tidak terbukti salah. Nah, makanya muncul ada ini la ibrata bidon al bayin khata'uhu, teu direken hiji dzon yang terbukti salah. Adapun dzon yang tidak terbukti salah sekalipun tidak bisa dibuktikan kebenarannya cukup. Paham? Fa'ilam yabid syai'un soha, lamun tidak terbukti apa-apa, terbukti salah, terbukti salah, terbukti bener. Lam yabin syai'un itu berarti syai'unnya kan terbukti salah, terbukti bener, artinya tidak terbukti apa-apa. Soha, sah. Walau tola'al fajru, lamun pajar meletek, wapi pamihi dina sungutna aya kadaangan keneh kagok huapan terakhir. Pas ngalalepkeun kadaang sang huapan terakhir lep, pas dina sungut meletek keluar pajar langsung kadenge adan. Ulah jiga golongan minhum majarkeun menang barang dahar selama can beres adan bae edan ari sia kalakuan teh. Kan rame kemarin. Jadi lamun pas subuh teh Allahu Akbar santai cenah sok beakeun. Selama adan can beres menang dahar. Pertanyaan saya, kunaon standar jadi adan aku kumaha lamun anu lengle? Adan teh aya anu tere, adan anu lengle. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Santai berenang beak sapiring mana rasa. Saya itu nggak habis pikir golongan mereka yang nyata-nyata jelas melanggar ijma, golongan mereka anu nyata-nyata kadele yakin ayeuna salahna, yakin dalam artian dzon yang kuat, mereka begitu pede live menyampaikan pendapat. Kenapa Anda anu didukung mayoritas bari ahlu sunnah wal jamaah jelas madhabnya, kenapa Anda tidak begitu pede menyampaikan hukum? Harudang santai. Mereka begitu pede mengatakan bahwa onani tidak membatalkan puasa. Ayo. Nah, hari ende ayeuna anu bermadhab Syafi'i anu jelas coretna, jelas hadisna, jelas turunan itu ijtihadna dan sebagainya didukung dengan wais macam-macam ijma ulama dan lain sebagainya. Kenapa Anda tidak pede? Mereka yang mengikuti paham-paham yang sedikit-sedikit nyeleneh, mereka pede memutuskan ketika seseorang menjatuhkan talak 3 sekaligus maka jatuh 1. Mereka pede. Kenapa kita tidak pede? Padahal ketika menjatuhkan talak 3 sekaligus jatuh 3 ijma sepakat ulama 4 mazhab. Kenapa kalah dengan paham Ibnu Taimiyah? Udang mang. Aduh. Nah, kenapa? Karena Anda tidak terbiasa dengan dialog, karena Anda tidak biasa dikritik, karena Anda tidak biasa mengkritik.
nyawana ada sahur pun guru ge ya udah itu yang ke semua lor itu kudu namahan ngaji berarti beres masa antren ilmu amang masa gitu nah cakumaha anu geus ti guru geus teu berkembang rek naon meuli kitab da guru amang na kitu macakeun ayo sih rek kumaha baik gitu kan cek amang da sahur guru abdi oke gitu kok sahur utak seutik sahur guru masantren 10 tahun mantok kayu mah kitab ngan sadu sarimi aduh aing mah Gusti nu agung mikir coba jual coba sawah meuli kitab cenah kang da eueuh sawahna geun naon atuh sawah batur keur kumaha ge tapi bebe jauh lah kanu boga sawahna goreng na anu kasebut kiai mah goreng na minimal teh atuh salomari atuh aing geus kasebut salomari mah meureun anu piraku geus datang ayeuna soan ka ajeung deung mun sia teh memori ayeuna 1000 giga dina otakna teh sakali nempo langsung enak katalar leuh gitu dalam mun dikira-kirakeun bisa di-share-itkeun mada maktabah samilah teh yang di-share-itkeun kana otak boro-boro di-share-it dina otak paling sirit lain share-it sirit teh naon gas naon deh sok itu ka dia tapas ayeuna keur ayeuna karek huapan terakhir peletek weh pajar langsung dibuang harita keneh sah puasa jangankan keur ayeuna ngahuap keur ngahuapan pamajikan nah tadi mah ngahuap tah ieu mah keur ngahuapan pamajikan keur meujeuhna di tengah-tengah tanggu badai ka mana mang nah, dalam keadaan jima keur waktu nanggung ngong adan kasarna kieu kasarna anggap meletek pajar teh pas ngucapkeun Allahu Akbar nah itu meletek pajar keur di tengah-tengah tanggu asal barang menyebutna antara nyebut jeung tahu dah gak apa-apa tapi saya berani bertaruh kalau saya berani bertaruh saya meragukan diri saya mampu gak untuk menghindari ketanggungan itu mampu saya masih sanggup saya loh dah kagok mending kena puasa 2 bulan kok puasa 2 bulan dah tutung daging 60 umur tidak berapa bakal itu jauh dosa sih teh kelakuan nah ini mujami'an ingda betida itulu il fajri panaza'a halan langsung dirabut harita keneh fala yubtiru teu batal puasa sanajan pas barang dicabut di luar jerat wa inanzal pas tanggung tinggal sadetik deui mau menuju puncak itu puncak pas Cipanas itu puncak kaburu tuntuna dicabut atau pas dicabut tuh warawer gitu kan ya gak apa-apa nikmati saja yang jelas puasanya gak batal lo kang hari etan yanan keluar Cimani lah emang keluar Cimani ngebatalkan puasa enggak lo kan keluar Cimani nah akibat mubasaroh kan mubasaroh gak ada tadi memeh pajar mubasaroh mah pas dur pajar bagus dilupas ketemu mubasaroh nah maka gitu li anna naz'a tarkul jima sababnya but
adalah ninggalkeun jima. Fa ilam yanzahalan, lamun begitu al lain kalakah dirabut kalakah kagok dilelepkeun, lam yan akidis saum teu jadi saumna batal. Wa alaihil qada, wajib qada, wal kafarat, wajib kifarat jima, puasa 2 bulan berturut-turut ulah batal sia. Wa yubahu fitrun bisaumi wajibin bisaumin wajibin bimarodin mudirin yubihu tayammum. Menang buka puasa sabab gering nu ngabahayakeun, anu ngawenangkeun tayamum. Standar geringnas gering nu ngawenangkeun tayamum. Kumaha kitu gering nu ngawenangkeun tayamum teh? Gering anu matak hiji mengakibatkeun mati paling parah, ngakibatkeun ayeuna leuwih parah, ngakibatkeun telat cager, ngakibatkeun leungit kemanfaatan anggota. Anu khosya minas saum but aburin contohna tuh, jika gara-gara puasa teh bakal telat cager da ceuk dokter tiap 3 jam sakali kudu ngadaang obat, lamun teu kitu bakal hese cager. Hari puasa 12 jam, hari minum obat kudu 3 jam sakali nya geus nu gering kitu tong puasa. Wa fi sapari qasrin oge meunang deui buka alias teu puasa. Fi sapari qasrin dina perjalanan kosor, duna qasirin lain perjalanan deukeut, wasapari maksiatin oge lain perjalanan maksiat. Asal ini ti imahna memeh subuh. Artinya jika orang sakit itu boleh untuk tidak puasa, ti peutingna memang geus teu niat puasa. Artinya seorang musafir boleh tidak puasa, di peuting lagi memang geus niat aing mah isukan moal puasa keur di perjalanan mangga. Lamun musafirna initna geus pajar contoh jam 6 isuk, aya nu kitu mah teu meunang buka, peutingna wajib niat puasa peuting. Kita berencana besok jam 6 pagi mau berangkat, wajib ketika ayeuna qoblas subuh itu untuk niat puasa. Anapun kemudian di perjalanan nanti menemukan hal anu matak ngamadaratkeun ku sabab puasa, itu urusan nanti. Tapi yang jelas dengan safarnya tidak boleh dia kemudian berbuka lamun initna ba'da fajar. Wali haubi halakin atawa sieun paeh, sieun gering termasuk halak teh gering ripuhnya. Lain aduh nyaeta Kang abdi teh puasa teh lapar, wah eta mah halak atuh seteureun ge puasa. Bisa miku sabab puasa jika banget haus, genggerong asa rek pegat, banget lapar, beuteung menika geus asa rapet eta tongong jeung beuteung belah waing kana soya sanajan orang teh sehat teu gering, sehat mukim cicing di imah tapi merasa itu teh kunaon awak teh make kudu ayeuna aduh ya bahaya ya kieu-kieu teh mah udah tong sok ayeuna riweuh-riweuh mang buka oga nepikeun ka Imam Adroi nepikeun ka gara-gara kerja berat boleh untuk berbuka puasa. Awas, pekerja berat bukan berarti boleh tidak puasa. Dia pekerja berat wajib puasa, artinya malam niat. Tapi ketika kemudian di siang hari di tengah pekerjaannya terjadi anu matak ngamadaratkeun, maka dia boleh untuk berbuka dengan konsekuensi qada. Seperti ayeuna tukang ngaspal jalan, wah keur bulan puasa di jalur Pantura persiapan untuk mudik ngaspal jalan, bayangkeun mang keur puasa papanasan di tengah-tengah jalan bari nu diorek ayeuna aspal bari kerja berat kabayang. Pentingna mah tetap wajib niat puasa. Isuk-isuk wajib puasa. Terus
mus gawe wajib puasa. Ketika di pertengahan karasa nu matak ayeuna hobi halak karek dinya sok buka. Jadi teu meunang ninggalkeun puasa direncanakan ti peuting karena pekerjaan gak boleh, tetap harus niat puasa peuting nama. Bukan boleh tidak puasa, awas. Pekerja berat lain menang teu puasa, wajib puasa. Ngan jika di tengah pekerjaan karasa terjadi hal anu matak amadaratkeun menang untuk berbuka. Beda kan? Kalau orang sakit boleh untuk tidak puasa, tipe tingna memang geus teu niat. Musafir perjalanan jauh boleh tidak puasa, tipe tingna memang geus niat moal puasa. Tapi pekerja berat tetap wajib puasa, hanya saja ketika di tengah pekerjaan siang hari kedatangan madarat karena awak sok tinggal buka. Makanya cek Imam Azra'i bi annahu yalzamul hasodin, wajib ka tukang panen kanu ngalapare kerja berat tetepan wanah wahum jeung umpamana tukang aspal jalan tabyitun niat kullalailatin, tetep pentingna wajib niat puasa da wajib. Ngan kemudian ketika berang summaman lahikahu minhum masyaqqah sadida, aya karibu anu banget sok hegae buka. Ari kitu mah ternyata dina beurang ieu mah teu aya masyaqqah, teu meunang buka. Paham ya? Tak tong bati aneh model pekerja berat loba anu baruka puasa ti beurang. Lamun loba nu teu puasa salah, tapi lamun anu baruka puasa ti beurang heug. Buka puasa heug, teu puasa teu meunang. Beda kan bahasa teh kan? Bedanya. Wa yajibu qada ma fata walau bi udrin minas saumil wajib ka Ramadan wa nadzarin wa kafaratin bi maradin aw safarin aw tarkiniyatin aw bi aidin aw nipasin labi jununin wa sakarin lam yata'addabi. Wajib ngodoan puasa anu porot sok sanajan sabab udur tina puasa wajib jika Ramadan nadar jeung kaparat sabab gering. Teu puasa sabab sapar, teu puasa gara-gara ninggalkeun niat, teu puasa gara-gara head, teu puasa gara-gara nipas, teu puasa gara-gara nipas. Kodoan wajib kodo wungkul kebe sawal ke kodo. Wa yajibu imsakun an muftirin bi Ramadan duna nahwi nadzarin in aftara bi ghairi udrin min maradin aw safarin aw bi golatin. Wajib imsak puasaan imsak jika nu puasa bae imsak. Dina bulan Ramadan lamun jalma buka puasa tanpa uzur atau karena kesalahan ninggalkeun niat panyateh peuting keneh padahal satengah genep bawa ke barang daang. Orang tanpa uzur kemudian dia berbuka puasa, hukumna dosa. Saenggeus puasana batal, jangan punya rasa bahwa dirinya sekarang geus batal mah bebas barang lebok. Di bulan Ramadan keur puasa aya budak ngora ngabatalkeun ngahaja isuk-isuk ngopi. Oke lah dina perasaan anak aing dosa ieu ngopi ngebatalkeun puasa. Sanggeus ayeuna beres ngopi punya pikiran namun aing mah geus teu puasa. Daang we deur ngaliwet daang. Ngopi tiap ergot itu haram. Contoh berpuasa ngargot kopi batal, dosa berarti puasa teh enak tuh ngaragot deui
haram, ngaregot deui haram, terus we haram. Karena ketika puasa batal dengan tanpa uzur, dia kataklif wajib imsak. Ketika nguyup deui berarti melanggar imsak. Ketika nguyup deui melanggar imsak, terus ya melanggar imsak, imsak wajib. Nah, lagi-lagi seperti tadi malam, bahwa seperti kemarin saya jelaskan, bahwa jarang sekali satu pekerjaan maksiat tunggal itu jarang. Ketika melakukan satu maksiat, mesti ada turunan anak incuna, mesti ada 2, 3, 4, 5, terus maksiat 3 bieu. Jalma ayeuna maksiat naon? Ngahaja buka puasa kan maksiat. Tidak mungkin jelema ayeuna maksiat ke buka puasa, setelah buka puasa mesti terus maksiat. Naon deui? Melanggar imsak, melanggar imsak, melanggar imsak, melanggar imsak, melanggar imsak, terus. Nah, hesena maksiat gitu. Maksiat tunggal itu susah. Mesti selalu didampingi, disertai dengan maksiat yang lain. Saya minta contoh, ada nggak maksiat tunggal? Maksudnya secara umum apa yang dilakukan oleh manusia. Ada nggak maksiat tunggal? Ayo. Maksiatnya tunggal hiji. Sapekerjaan. Gak bisa. Seperti seseorang berbohong. Ketika seorang berbohong, mesti ada bohong turunannya, karena ketika satu kali berbohong mesti akan melakukan berbohong di atas berbohong. Contoh, ditanya ku pamajikan hiji lalaki nu sieun ku awewena, sabab awewena kuntilanak. Mesti mana Kang? Eta geus di babaturan. Bohong dah, padahal geus tibikang. Geus ti babaturan. Bohong dah. Diseredek ka we geus naon? Biasa we ngopi. Bohong deui. Naon terus gitu. Kayak hiji nyebutkeun geus ti babaturan, kadua ayeuna ngopi. Padahal geus ayeuna ti pamajikan anu ngora berilin ngopi, tapi nyusu nu bener ada geus bohong kan. Nah makanya mang, bohong itu kan dibagi beberapa bagian bohong teh. Ada yang disebut bohong teh bohong anu soreh, aya bohong teh bohong kinaya. Dalam kaitannya dengan boleh berbohong kan ada berbohong anu boleh, ya kan? Seperti ayeuna untuk ngabungahkeun hate pamajikan, untuk ayeuna ngamankeun antara nu ngora jeung nu kolot. Tapi sok sanajan diperbolehkan, usahakeun kalau bisa berbohongnya itu berbohong kinayah. Jangan berbohong sore. Berbohong kinayah teh jiga kieu. Ceuk Mang Cupang ka pamajikanana, nyi, lamun aya si toke dek teh boga hutang si toke bakal datang poe ieu rarasaan. Bejakeun eueuhnya. Cing we Cupang di kamar. Torojol datang toke. Assalamualaikum. Mang toke ceuk. Kamana si Akang nyi? Teu aya. Bohong kan? Nama ke bohong? Da geus buaya ngajentok di kamar tuh disebutkeun teu aya. Lamun rek ngabohong, usahakeun tong jelas-jelas amat gitu loh maksudna. Kumaha carana lain ngomong teu aya. Waalaikumsalam. Emang toke. Kamana si Akang nyi? Cobi atuh tingali di masjid. Itu ulah nyebutkeun teu aya. Cek Amang bohong tuh. Pamajikan Cupang nyebut aku mah. Cobi tingali di masjid bohong tuh. Teu bohong. Toke tepan ka masjid. Teu aya nih hanani
cek nah teh pamajikan atau nyebarina aya di kamar. Nya saha nu nyebutkeun eueuh di kamar, saha nu nyebutkeun eueuh di imah, aing teh nyebutkeun salaki eueuh di imah, aing teh nyebutkeun salaki eueuh di kamar, aing nitah ka amang coba tinggali di masjid eueuh nya da bari nage moal aya da buku aya di. Nah itu cobi tinggali di masjid itu sebenarnya bohong-bohong kene walaupun bohongna bohong kinaya. Kenapa dikatakan bohong kinaya? Karena si awewe ngomong cobi tinggali di masjid itu artinya adalah artinya lah menurut di jero-jero di imam tinggal mana coba tinggali di masjid dalam mau dijelaskan kan gitu. Tapi kan itu bohongnya bohong kinaya, tidak langsung secara neteg atau bohongna. Korban tante gip ya sebenarnya. Korban tante Citra. Nu alus mah eta awewe Jepang tante Okana. Wah ya dia. Wah curah akang mah apal wae ceuk maraneh aing mah sok ngadengekeun obrolan maraneh abah teh teu nyaho aing. Tante Gip jeung Tante Citra mah kan eta mah Indonesia. Jepang mah Tante Okana. Mana-mana teu mana. Aing masuk jadi kayak itu kan dia. Enggak saya tahu wajib imsak mah. Nah, awana siata bieta niat peuting poho niat ulah bong apoting poho niat euy nanti itu so ayeuna puasana lain berusaha untuk taklid ke Abu Hanifah menang ayeuna niat isuk-isuknya kalau ka ayeuna putus asa. Atau ayeuna buka dina poe sak aya terbukti ternyata poe sak teh masuk dina Ramadan, poe sak teh tanggal 30 Syaban. Wajib tetap imsak. Tujuannya lihurmatil wakti sekalipun Anda tidak puasa ya paling tidak menghormati bulan Ramadan. Jadi itu anu teu puasa yang kudu menghormati bulan Ramadan. Tapi jangan kemudian Anda sebagai orang yang puasa ingin dihormati oleh orang yang tidak puasa. Cek abdi level rendah kalau orang puasa masih karena ingin dihormati oleh orang yang tidak berpuasa. Orang puasa tingkat tinggi dia mampu menghormati orang yang tidak puasa. Ibadah level tinggi itu orang yang puasa mampu untuk menghormati orang yang tidak puasa, bukan memaksa orang yang tidak puasa untuk menghormati saya yang lagi puasa. Sama. Sama takdian umah main suapang suiping mah kan. Dia. Sama kayak kudu memaksa orang untuk menghormati kita yang lagi puasa. Harusnya kita memberikan ayeuna contoh kepada mereka bahwa saya yang lagi puasa mampu menghormati Anda yang lagi tidak puasa. Nah, ketika kita sudah bisa menghormati orang yang tidak puasa, dakwah halnya dengan sendirinya mereka yang tidak puasa juga akan merasa dengan hati ayeuna mampu untuk lamun teh teu puasanya minimal susulumputan atau ulah terang-terangan teh. Kan aya ninganan carita. Aya hiji jalma sweeping ka warung anu buka di bulan Ramadan. Yuk naon teu menghormati orang puasa pisan atuh cik coba make hordeng make naon. Oh cenah mangga pajengan. Tupan aya ku hordeng. Asup ya mana? Eta nasi putih cenah jeung eta jeung daging ayam cenah. Mek teh manehanana asup. Padahal mah manehanana hayang daang mung kaciri ku batur atungna di menta di hordengan. Aduh aing mah aya wae sugan trek naon. Aya warung tuh di hordengan gitu. Hordengan kena hormatan batu loba nu puasa. Nah, warung tukang warung terapkeun hordeng, aing geus diterapkeun hordeng. Manehanana asup. Eta cenah nasi rampas. Maksudnya aing yang daang era ku batur. Wah
Laisal mumsik fi saumin syar'iyyin jelema anu imsak bukan berarti keur puasa syar'i lain mumsik mah imsak we puasa. Oh jadi Bang jelema anu imsak tetep puasanya hukum tertentu. Atuh rugi teu rugi tong rugi lakin na yusabu dikanya. Karena imsak itu wajib berarti ganjaran wajib dong. Oleh karena jika lain-lain anu puasa payak samu bijimain jelema nuker imsak dosa jima tuh ada abdi mah tadi geus batal kunawan batal tadi aing ngopi bebas dong ayeuna jima we nya gak bisa tuh berarti jima di siang Ramadan gak mungkin maksiat tunggal. Dan yang dimaksud jima itu kan duhulul hasapa, sekali duhul itu sekali jima. Kumalamun keluar masuk sabaraha kali sih. Da moal mungkin tunggal sok geus we moal. Standar SNI itu minimal 18 kali loh. Itu standar SNI, lain Arab. Standar SNI. Kamakola Syekh Boyke. 8 itu minimal. Kurang tinggi itu berarti Anda ada gejala ini. Wala kafarota tapi itu wajib bayar kifarat dosa tetap nyata dosa melanggar imsak tapi itu wajib bayar kifarat tuh. Dosa mah. Wanu dibayum sakun 5 ridin siapa? Jelema anu gering anu teu puasa karena gering pas lohor cager sunat imsak. Musafir anu teu puasa pas lohor nepi ka imah sunat imsak. Awewe head teu puasa pas lohor make saat sunat imsak teu wajib imsak sunat. Karena apa? Karena anu gering jeung anu musafir jeung nu head mah memang tadi nage dimeunangkeun untuk tidak berpuasa, tapi sunat menghormati paling tidak sunat menghormati. Nah, jadi anu ngaturna hukum. Ulah amang hormati yang puasa itu kan amang. Hormati yang puasa. Anda bisa nggak menghormati orang yang tidak puasa? Saya tidak setuju. Sweeping warung, apalagi warung-warung yang ada di pinggir jalan lintas provinsi. Enggak. Kenapa ya? Karena banyak orang yang membutuhkan makan, banyak musafir. Ya memang musafir mah teu paruasa. Ya awe nu head memang ayeuna awe nu head mah teu puasa itu saja. Ya lamun misalna muka warungna teh ya aneh kan. Menurut saya itu aneh. Kenapa warung-warung makan di sweeping tapi Alfamart Indomaret tidak, padahal Alfamart Indomaret juga menjual makanan. Di minimarket kan ada roti, ada minuman, berbagai macam makanan, belah lebih kumplit kok nggak ditutup. Kenapa warung nasi Ibu Haji, warung nasi Mang Darmo ditutup? Ayo, bedana naon? Jualan nasi jeung ayeuna model minimarket buka. Di sana ada makanan, nasi, pedah nasi, di dia ya makanan, pedah roti. Dua anak sarua teu budang di dalam. Apakah abong kena itu mah nasi? Oh jadi nu kudu di sweeping teh nasi, roti manteu. Sam. Wa yajibu alaman afsada sauma Ramadan bijimain wajib ka jalma anu merusak puasa Ramadan ku jima. Asima bihi anu doraka eta jima ku sabab keur puasana. Labis timnain tidak dengan onani, tidak dengan makan. Kaparatun kiparat anu berulang-ulang bitakaroril ifsadi ku kamari ge can dikiparatan. Tanggal hiji jebol ku jima, tanggal 2 jebol ku jima, tanggal 3 jebol ku jima, 3 kaparat, 3 kali 2 ayo sia genep bulan puasa berturut-turut. Sepuguh puasa sabulan geus engkakan ieu kiparatna 2 bulan, coba tina sakali ibsan. Dibayar kiparat aing ngeunahna paling 10 menit.
Ayo. Tapi dah memang ya kudu kumaha, makanya ada keterangan kumaha izanta. Ya nanti hadis teh podenan ketika hiji lalaki geus intisar zala nisfu aklihin. Nisfu apa sulusu. Ketika lalaki geus intisar maka hilang separuh akalnya. Separuh akal apa? 3/4 ya. 3/4 akalnya. Separuh akal ya. Separuh akalna. Bener. Lalaki geus edan leungit separuh akalna awewe. Heg awewe na we mungeun dawanian dipaehan. Mata loba kejadian pemerkosaan yang disertai pembunuhan itu apa itu? Karena lalaki na geus kayaan teu kontrol. Lalaki geus teu kontrol nu ditujuna eta awewena berontak lah dipaehan tong kan loba kan kejadian pembunuhan gitu. Begitu mah mending pasrah we daripada pae. Tapi curah embung abdi pasrah. Oh hegay alus Anda jihad, syahid. Mempertahankan harga diri syahid. Apa nih? Lawan kayaknya. Bapak cenah abdi tadi kapalingan. Kamana TV? Kamana cenah TV? Ku maling. Jadi maling keur nyokot TV sia cicing wae. Ayo emas mana perhiasan? Suamiku maling. Dicokot ku maling cicing adinya. Apa abdi ke diperkosa? Cicing dari mana? Tuh goyang sealit. Kumaha. Artinya dia berontak. Ai palebah ayeuna eta mah berontak. Bahasa makan bahasana diganti bahasa berontak teh ku goyang. Goyang teh kan berontak beureun. Jadi palebah TV di bawah mah diantep, palebah perhiasan di bawah diantep, palebah eta rek dipaling dia berontak itu kan bagus. Cuman bahasa berontaknya itu diperhalus jadi goyang salit gitu. Nawan kiparatna wal kafarat itqu raqabatin mukminatin. Merdekakeun hamba sahaya mukmin eueuh aya nama geus we nu kadua talepol kadua wajib tartib. Puasa 2 bulan berturut-turut. Teu mampu mereka daharan 60 mud untuk 60 miskin. In ajaza anis saum li haramin aw maradin bi niyati kafarah. Geus naon nu teu kaharti ngobrol. Dar canak mikna norek ngobrol. Mangga ngobrol lamang capek. Mangga mang toke. Punten Kang. Namun bagi pengantin anyar dina bulan puasa atau bagi pengantin berutut lah. Eta kan nyebut ka aing pengantin butut. Teu maksudna. Gitu bela. Namun keur puasa kan kewajiban istri sebagai istri kewajiban melayani suami. Sanggeusna beurangna yang jima. Kan lamun sebenarnya langsung jima bayar kiparat Kangnya. Tadi asana ngadenge bahwasana lamun dibatalkeun ngahaja batal wajib imsak. Lamun sebenarnya dahar eta dosa. Tah kumaha lamun jima ngalayanan istrina salakina nya sami. Jadi anu ngawajibkeun kiparat teh memang batal puasana langsung ku jima. Ayeuna batal heula. Lamun nginum heula tuluy jima mah teu wajib kiparat dosa. Dosa dina jimana mah dosa bae. Dosa tetep. Awas anu wajib bayar kiparat lalaki na wungkul awewe. Awewe bantu. Nu wajib bayar kiparat teh lalaki na wungkul. Nah itu nyata tepati genaheun eta teh aduh aing. Aya awewe na mah henteu aing. Padahal ngeunah manehanana. Kok teu
awewe ge teu wajib bayar kiparat. Awewe mah teu wajib bayar kiparat mah lalaki na wungkul kecuali lamun tibalik lalaki diperkosa awewe. Urang keur sare tengah beurang tempo udang lalaki bunuh aya awewe bunuh diri naik ka luhur awewe anu bayar kiparat naik gitu. Tapi secara umum lalaki anu wajib bayar kiparat na awewe Dengan alasan naon? Anu mana? Amun jima kunaon lalaki anu bayar kiparat. Karena yang melakukan jima itu laki-laki, wanita itu kan korban. Weh, korban. Bener korban. Hayang pada hayang. Padahal ayeuna teh loba lalaki nu jadi korban. Kan hayang pada hayang. Hayang pada hayang. Bicara hayang pada hayang. Bicara hayang pada hayang. Oh tetap kiparat lalaki wajib. Lalaki seperti dalam kasus perkosaan, gak ada laki-laki diperkosa. Salah satu syarat diperkosa itu kan tidak boleh menikmati. Awewe mah bisa disebut tidak menikmati. Tapi lalaki rek disebut teu dinikmati kumaha? Diperkosa ku awewe nyogong rek kumaha coba. Dalamun nya teu karep kuduna ulah hudang. Kok hudang lah berarti ada talazut. Nu tadina tulung-tulung menjadi tuluy. Ternyata mah sifat manusiawi kan. Mohon sifat manusia. Tapi nggak ada istilah diperkosa laki-laki. Tetapi aya Kang di negara ante salah bewetan. Oh aya. Pang toke di Italian ayeuna terus direjeng di gitu di kieu terus ayeuna diparebutkeun ku awewe baluligir ya diperkosa Pang toke oge nya naon. Teu dosa kumaha. Kan harus berusaha kumaha carana ulah hudang bisa. Harus selalu berusaha. Bisa. Atau dibiarkan aja. Jika hayang diperkosa. Soalnya ya kejadian di salah satunya Papua apa di mana? Kan ternyata anjeunna teh hayang boga keturunan jelema putih gitu. Jadi merkosa awewe. Jelema putih teh lalaki putih berkeliaran teh sok ditarik ku jablay-jablay eta. Oh, jablay-jablay Papua gitu. Wis ya tuh bener kelakuan. Jablay sih maksudna ku awewe eta ku eta. Jadi hayang hoax eta mah. Hoax. Nah, teman saya pernah geus we ayeuna mah bahas puasa naon ayeuna balik deui kana puasa. Kalakah jadi kana jablay Papua. Dilanjutkan. Kok lamun jima eta bisa ngalakukan dosa kayaan mainan geus batal gitu. Lantaran kan mainana karena wajib imsak. Jadi dosa teh dosa melanggar imsak. Ayeuna wajib mana ngalayanan salaki jeung imsak. Melayani suami wajib itu ketika suami teu ngajak maksiat. Kok itu kayut itunya kok enggak dilanjutin. Lamun teu maksiat. Lamun ngajak maksiat wajib tuh awewe taat. Lalaki ngajak maksiat. Oh aya amang.